kieu ya. Dagang rehewai nya kudu kumaha atuh ya. Duh, coba panas kieu. Coba dulu saya ngopi ya duit can meunang ge duh. Buka wae gitu ya. Arek kieu wae mah da. Mending sare wae lah. Tukang sate ge geuningan sare meunang gitu wae. Mending sare gimana dah. Aduh, tunduk nama Allah ya. Mending sare dan nama lah. Kalian agak ngamberan mali banyak hon dia. Mali. Mau mainan, boleh. Oh, kudu. Mainan. Mari naon, Mang? Mobilannya berapa duit ya? Mobilan kieu 150 rek jeung naon di jeung anak apa jeung bapana? Jeung Adi ya teh. Oh, jeung Adi. Mewek wae. Dia 150 Mang ya. Pewe tuh lah 100 di Kapoknya. Heula tuh lah kan bari di Bang lah terpusing kieu mah penglarisan. Artinya 100 nya. Woi, bisa mengabari teh telegram. Ya teh lah, mohon. Ieu mah pan geuning ieu mah. Mang. Tadi heula Mang. Naon deh? Ya geuning ieu mah geuninganan duit mainan ieu mah. Ya heuh pan ieu mau mobilan ya teh. Duit pemainan we. Ah, ieu mah Mang malaku Mang ieu mah duit mainan. Ieu mau mobilan ieu duit mainan. Atuh heuh kaji. Ayo Mang atuh ieu mah malaku Mang. Yang penting mah dia aing teh ieu. Duh, aing mah. Duh, aing mah geus gagal dari wae jadi kunaon jadi duit mainan. Ngajual mobilan menang duit mainan. Mobilan duit mainan ya. Aing jadi kieu gimana ya. Aing nu salah apa itu nu bolon gitu ya. Pusing aing tuh cuma gagal ya. Duh, bawa karmati tukang sate ieu mah ya gara-gara nyebutkeun hit kamari teh aya. Aduh, ieu mah kudu minta hampura gua ya. Duh, gagal ngopi teh gagal bukan nama ya doh. Duh, geus kieu mah mending molor teh wae atuh ieu mah jadi lucu lah. Aing gagal teh. Sarekeun deui wae. Kan molor we. Kamu budak teh kumaha teh bisa teh. Hayang teh urang mah. Duh, minta hampura apa ieu mah duh pusing ieu jeung namanya Bagus. kopi. Ieu mah Kapan nih kita mobilan udah? apaan ieu mah rendet ieu mah pan geulieur duit hanya